rencangan nyaeta bakal ngawawancarai sejarahna kampung Gandaria. A few moments later. Punten mah nami Mas sareng saha? Ibu Masito binti Samsudin. Emak bumina ti alit di dieu. Sanes di Gandaria bumi mah enggak. Abdi bade naroskeun kunaon lembur ieu bisa disebut Gandaria. Batu mah terang dah. Ya di barang inget teh Gandaria wae mah. Bahasana da Ganda. Baheula aya tangkal Gandaria asem cenah kitu. Mah ingetna kitu. Oh, berarti sejarahna lembur ieu teh aya tangkal Gandaria gede. Itu emak tos lami di dieu. Ayo mama emang nanya asli di Gandaria asli lah ini terus umur 70 nya mana mama di Gandaria iya ke Gandaria kene ngan mah ke usahana ieu jadi asli Gandaria. Nah sasakanan temureun aya tangkal Gandaria emak ingetna. Nah temureun selami da mas umur Di dieu teh. nya. Ma, adi zaman baheula suasanana kumaha abi bade terang? Kunaon neng kieu di zaman baheula mah masa inget emak mama ngalaman zaman Ben Hur dahar oge jagong. Tah dahar jagong teh ai meser jagong teh mending setengah liter dibagi dahar teh tah setahun teh tahun sekali 2 kali Ben Hur gitu kene. Paling ngabubur segelas dibagi jeung eceng dua. Nah, pengalaman eta doang. Ya kitu ngan Lamun ayeuna kan loba perumahan. Mun keur bareto teh kumaha? tah neng ayeuna mah ngeunaheun aya jalan, aya naon. Ai bareto mah leuweung kebon awi, sawah kabeh saputerna sawah. Jalan cigisieun ka Cigutur oge. Aya naon mah aya loba jalan. Mun cara genting baheula mah genting sararieun leuweung neng jarang imah oge. Tah mana baheulana usum Ben Hur, mana jalan halarese geus age jalan saeutik ge satapak campur kebo baheula teh ayeuna ngeunaheun oge. Ayeuna aya jalan jadi perumahan kabeh sawah itu teh. Kebun awi, sawah, nggon emak, mulungan kembang awi, suluh oge, balangsak, baheula mah. Saeuna mah ngeunaheun atuh dah, sebuah perumahan. Mak, entos wae abi sareng lerencangan hatur nuhun nya, Mak. Tampi. Terima kasih, hatur nuhun.